Wah, difitnah. Jadi Nabi Musa ieu difitnah ku si Qarun bahwa ieu Nabi Musa teh tos ngazinahan awewe. Ceuk Nabi Musa sok panggil awewena. Geus hadir awewena, terus Nabi Musa sasauran. Demi zat Allah anu geus meulahkeun laut bikeun Bani Israil jeung nurunkeun kitab Taurat. Anjeun kudu nyarita nu sabenerna geus eta awewe sikir. Tobat kaula ayeuna leuwih alus tibatan milaraan ka utusan Allah. Harita keneh manehna ngajawab henteu demi Allah. Dan cuman ieu Qarun teh ngajangjikeun bade masihan